belah mana nih? Mana nyorot kieu sal. Matahari tuh. Anjir. Nah aing ka karaka dieu nah jadi aya balong ning. Heuh nya. Nah balong saha di leuweung kiring. Nyawa teuing atuh. Coba gede sanyak. Cing. Lain sal. Ieu lamun sakira saieuna ieu mah. Saumpamana ieu mah. Naon? Dibere balong ieu nya hiji. Terus aya nu mere 20 juta. Ieu maneh balong ieu ek dipelakan naon? Mun 20 juta jeung balongna. Heeh. Ku aing dipelakan kurame nu seger de kieu. Heeh. Kurame beli nilem cair we nila kanu seger de kieu. Ek dipelakan sagala sal. Pelakan lauk lah segala patin pokoknya manusia mijah. Enggeusnya. Udah meduh. Ai sia ek di pelakan naon ding lamun aya nu mere duit 20 juta? Mun aing, Heeh. mun aing ek meuli bayawak jeung sero. Bayawak jeung sero. Nah jeung naon ket? Ek dipelakeun balong sia, mih laukna beak. Ya. Ngomong kumaha ket? Iya kalah kaek malakan sero jeung bayawak. Tuh beak lauk aing meureun. Heuh lauk sia ieu lain lauk aing. Sia kumaha? Nah kumaha naon? Nah di mana aing salahna? Atuh pan sero jeung bayawak manglebokan lauk oding. Terus aing laukna lauk sa? Lauk aing. Heuh lauk sia ieu lain lauk aing. Beak lauk sia. Sia. Aing asa ukur meuli hungkul bayawak jeung sero. Kemudian beak engke gurame aing lu gara teh beak. Heueuh, bae ge atuh da lauk sia ieu lain lauk aing. Ai sia boga dendam naon ka aing ken? Atuh meureun lamun sia melakan kitu mah meureun beak gurame aing. Nah aing dendam naon ka sia cungur. Aing teu pira ngingu diojaikeun di dieu di balong maneh. Heuh pan ieu teh loba guramean jeung patin garedesan ai sia kumaha? Terus naon urusan jeung aing? Ai sia. Hayang kumaha sia jeung aing? Heuh nah aing di mana salahna? Nah jadi hayang naon jeung aing sia? Yeuh, mikir sia teh. Nah kurang mikir kumaha aing. Kan gurame oding di dieu teh garede pisan yang patin, yang nila. Beak atuh dipelakan bayawak mah. Ya eta mah wallahu alam. Beak jeung hanteuna mah pan aing saukur ngojaikeun di dieu sa. Terus sia ek maksa ek ngojaikeun di dieu. Nya heueuh, terus di mana pan eueuh deui. Ai sia. Nah sia nenggel aing goblok. Sia atuh da eueuh pisan ka idengan. Pira ku aing melak gurame jeung patin jeung nilem sagala. Ku sia ek dipelakan bayawak, tuh beak mun gurame aing. Gurame sia ieu aing asal inguan aing sareu beuh we lalin tuh. Nah, ai sia yang dijekok deui ku aing. Naya naon Faisal? Beak lauk aing. Naya naon? Pan lauk sia ieu. Oding ya, Pak. Naon sia euy? Yuh, Sia tuh jeung ideng geura. nonjok geura. Balong Pak ieu geus loba guramean, loba patin sagala. Nah, daek dipelakan bayawak jeung sero. Nah, maneh boga balong gitu Faisal? Ih. Ieu mah lain, Pak. Ieu mah lamun aya nu mere. Balong jeung duit 20 juta. Abi mah beulikeun gurame, si Oding mah melakan sero cenah jeung bayawak. Nah, atuh pas teu aridang pisan sia wae eta mah pira ge ngalamun. Harsa merek mere duit jeung balong atuh. Dikira balik burit. Iya cungur kadon. Aing teh kunaon? Iya, Pan. Ayo ganti rugi goblok. Loh, Aing ke rumah sakit 300.000. iya. 300.000 lah. Ke rumah sakit aing ah. Sia melakukan gura eta sero ih. Sia goe ko aing beakeun lauk sia. Siapna sia mangacala prak wae atuh. Ngalamun. Dia teu heureun. Oh, sia. Ngalamun. Gandeng cek aing teh. Raringus pisannya. Nu paling genah jadi pegawai kantoran. Tiap bulan teh terima duit gajian. Nah itu si Acil. Sepeda nu alona itu. Cil. Sing kikiraan atau sama sepeda budak nah yang potong. Pan aing ge budak keneh. Teu encep maneh mah mending kana meuli nu gede. Lain teh hayang aing ge teu boga duitna. Usaha tuh neangan duit, lain ulin wae. Emang siang geus usaha gitu sah? Yang enggeus atuh aing mah. Usaha naon maneh? Usaha nguseup aing mah. Lah sia cungur, ulah loba omong. Sia ge sarua pangadulan. Nya leuheung we atuh aya kegiatan aing mah daripada maneh naon eta kana sepedahan jeung nu budak. Kepitas ya budak sia. Ngamuk. Sia kalah ngogok ka aing, mah aing teu bebas. Ngewa aing nempona, kira ku cetuk sepedahan nu budak. Geus lah, aing balik.
Ji, bisa ngalonyeng ya mah yuk. Aing asup teu ngeunah kana dada yuk. Sal. Naon Cil? Bis ya. Naon? Iya, Sia kasandingan naon Acil? sanaon ngahina ka aing. Naon? Ibu teu pantes sepedaan geus cetuk. Teu neulah aing. Budak kene aing mah yeuh. Siapa we tunggal teunggel atuh? Sia yang ditonjok deui. Naon sia ngahina ka aing? Sia ngaliwat mah ngaliwat teh atuh. Ulah segala disebut di wilayah aing yeuh. Atuh aing pirage heureuy Acil, sia kabina-bina teuing. Yo, sia nya aing rek main sesepedahan, rek main layangan, rek main kaleci, kumaha aing? Sia ulang nguruskeun hirup aing. Sia teh pirasa kitu atuh. Sia yang ditonjok deui. Wani kitu? Ulah kena awak aing leutik. Dar jeung aing diadu. Ih, nah ai sia. Aduh, Kang Edan. Aduh. Wah, aduh. Tah, tebok sia, cek aing ulah loba gaya. Aduh. Oh, sia na ulah usil ka aing atuh. Naon yang ditanyok deh ku aing? Ampun, Sal. Ampun. Nah, yang non pesal. Aduh, Tah, si ieu main Sia kunaon kan Cil? aing ditanyok wa. Apa dah naon sia main tonjok we kan? si etana nonjok mimitin aku mah. Udah si eta usil ka aing. Aduh, Usil. Kumaha sia teh pedah naon sia ditonjok? aing dihina ku si eta tah. Dihina naon pesal? Geus cetuk ke sepedahan kene cenah. Aduh, Itulah sepedahan budak. Cek aing ge ulah sok main tonjok wae sia negara. aing lihat teh aing. Pira ge heureuy meureun sia ieu ge. Geus keur balik we burit. 6 balik burit. Aduh. Awas ya Faisal mun ngaliwat di ka dieu. Teh sieun aing mah. Enggeus kancil geura balik njig. Lah, geura balik. Sia duana maju. Sia, dedeule atuh. Gablek mata teh dipake naon sia mah? Ka kitu-kitu wae meni teh kusruk. Gablek mata teh pake dedeule. Lain pake naongan main nini. Aisyah cungur kabatur bisa Aisyah teh dedeuleu pisan. Nah, sia jadi ka aing. Dedeule naon aing? Deuleu tah, sia pake mata. Sia deuleu tah. Dedeule naon aing? Deuleu eta kahandap tah. Wih, Mang. Aduh. Aisyah deuleu goblok. Aduh, Mang. Cungur teh. Nah, karena naon di dieu, Mang? Aing karena aku goblok usia didiukan. Aduh, ampura, Mang. Si cungur. 31 deuleuan ge. Satu bek wae. Sia kabatur mah bisa. Si eta jalma sagede kitu goblok. Teu kadeuleu. Didiukan ku sia. Heueuh, bener cekolot ge. Jalma mangan ukur nempo kesalahan batur, kesalahan sorangan mah teh dideuleu cungur mah.